amanat Sunan Gunung Jati sate acan anjeuna mulang ka alam kalanggengan. Amanatna teh ukur dua, nitib tajuk jeung pakir miskin. Sakali deui, nitib tajuk jeung pakir miskin. Nitib tajuk tempat urang sujud. Tajuk cek urang Cirebon mah gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim pepetetan samia murag balimbing lan jeruk manis. Gedong dhuwur naon? Bangunan anu luhur anu ngahijikeun bumi jeung langit. Peristiwa eta kalakonan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutna Isra sareng Mi'raj. Lalampahan dugi ka puncak kasampurnaan diri ka langit anu sampurna disebatna langit katujuh. Kali sambung tempat anu niiskeun pikir, nyebakeun rasa, tempat menekung kanu maha agung ngabrantang kanu kawasan mudas medik hayang widi. Teu aya nu diinget iwati la ilaha illallah. Tadi masjid mah ulah ngomongkeun naon deui, nu diinget teh ukur la ilaha. La ilaha illallah na kudu turun lain ti masjid hungkul. Turun di masjid anu la ilaha illallah